ماذا يعبر عن هناك مقالي مع سلامة ما زمزم الحادي وما ترنا يا الله مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا يا بدرات منها كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرات منها كل كمالي ماذا يعبر عن هناك مقالي مع سلامة مع سلامة بأماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة tarik atuh شيخنا الله ربي ربي روحنا يا ربنا اللهم صل وسلم وبارك nyanak elap lain cicing keur sholawat keur ngeunah-ngeunah bahe cai Gusti Agung ieu baseuh kanu sarung cicing atuh lah ditingali sagala atuh deui naon ieu naon nanti biasa-biasa we Allahumma sholli wa sallim wa barik oke kieu tos tabuh 5 urang beres sajam tos kieu sajabi ti urang ngadoakeun batur oge age minta doana nya di sadayana oke doakeun nya ieu hayang tereh di lantai 2 teh tak kitu aminan cicing wae deui atuh amin hayang di lantai 2 supaya dicor dengekeun heula acan ngadoana ge supaya dicor ame di mana hujan model ayeuna ame teu gandeng teuing kitu nya terus deui sajabat dicor teh nya di lantai keur jang kobong jang kamar kanggo tempat HS hawatos nu ngobong nu mukim hawatos bobona teh ieu dangukeun heula hawatos bobona teh ieu bobona teh peureum we geura wow tadi kan udah tah doakeun nya supaya raos HS-na atuh raos HS-na raos ngapalkeunana nya geus nya ngapalkeun nya para jang parate ngapalkeun oge kitu nya tah hayang di lantai 2 terus di sekat-sekatnya kanggo kamar ente kan ngaji di luar aya nu di luar nya amun hujan ngungsi deui eta teh tah ente amun di enak itu engke dibuka deui
jadi enak. Iya bisa jadi kelas ya, jadi masing-masing kelas 4 kelas teh, jadi henteu kaditu kadieu udah we di setempat gitu. Kadi mah ya di eta di payunnya hujan langsung di canak deui nona terpalna. Oh, orang ngadoa supaya barokah, supaya cepet oge, supaya orang enak ngaji na. Amin teu pasedak-sedak teuing, salat pasedak-sedak aya bujur teh pasedak-sedak heuh. Ada ide keur salat ulah nya pakajut batur. Kieu calok ulah. Ulah. Tos sok angkat pandanganna, sok angkat pandanganna. Serius. Angkat pandanganna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dakhlina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.